suluk kana waktu digang bangsa anu bustari sumaga urang sasarengan Bandungan ieu carios dicandak dina sempalan seni wayang golek pasondan sasieun sapenyeureun lebet kacape mah henteu atur lumayan lebet ka hade mah henteu pamiarsa sadaya sumangga urang sasarengan Bandungan ieu carios rahwana gugur sinjang kirut sejatine wayang cicir gunung tinayungan lah dada ai iya Ararawah adik keraya ubar tunduh kita kopi kita tunduh deui sepatu buatan kek caberut kudu dicekek Dhuwur kali sambung pagulingan ya sepi tintre pepetetan semia morak ya semia morak Maling-maling lan jeruk manis Ait! iya bingah amarwata suda iya bingah na dari kaula dengan ayana bisa lepas dina gencetan gunung sondara-sondari Waduh gede tah nyata-nyata jalmi disiksa teh kacida nyerina kacida perihda tah ayeuna kaula geus betah kumalantung hirup di alam kamanusiaan kaula gaduh pamadegan bade babalik pikir atanapi tobat-tobat nasuh iya ya nanging kaula teh terang carana kaula minta pitulung ka ponggawa kaula ya boncir di mana ayeuna geura andika baturan diri kaula boncir walakah adalah coba muncir kulan purukeun sauran cenaci kusaha kupun raja oh gitunya tosotan pilih hujan man wayahna moal di Wayahna, kadangku deweknya wayah. ayo tur batur urang kumpul batur kumpul Sampurasun Gusti iya rampes kapayun boncir penjawab ponggawa kaula ayo urang kumpul batur kebul walakah adalah tobat sumangga Gusti tipayun abdi ngahaturkeun sembah pangabaktos kalayan bilik irang basarawupan nata cologog agung cukup lumur jembar hampura anu diteda Gusti Aduh. Ya, diterima segala konjas kondeka ku kaula haet
boncir. Ditarima cenacir. Sami-sami Gusti. Ya sasabalikna ti diri kaula bilih aya kalepatan nuhun dihapunten boncir. Mangga Gusti. Wayahna kaula geus silih maklum silih hampura teh aya pikir saeun naon Gusti. Aya pikir saeuna. Gerawak campala kabrol. Montong di dinding kelir di sindang siloka Gusti. Aduh gede. Iya, jangukeun ku Andika boncir. Tah nyata-nyata jalmi disiksa teh kacida nyerina kacida porihna. Ayeuna kaula rek babalik pikir rek tobat nasuha nanging teu terang carana kudu kumaha. Wala kahadala Gusti. Mun leres Gusti Prabu gaduh pamandogan sapertos kitu sae Gusti. Sae. Wayahna Gusti Prabu kedah ulun kumaula ka jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun akidah jeung syariat agama anu aya Gusti. Iya, di mana aya jalmi eta anu ngalaksanakeun akidah jeung syariat agama het boncir. Aya Gusti. Aya cenah. Kaleresan sim kuring parantos aya dina payuneun bumina Bapa Suryana sareng Ibu Atika. Tah naon sababna ayeuna kaula kedah lumung surgaan cenah. Dadi nangat ayeuna Bapa Suryana sareng Ibu Atika teh parantos ngalaksanakeun salaku sepuh naon margina nyepitan tuang putrana. Tah kunaon sababna lamun teu dicepitan? Lamun teu dicepitan mah sanes agama Islam Gusti. Sanes. Wayahna urang kedah ngadamel kasayan Gusti. Asep Ali sing mugi-mugi saparantosna dicepitan sing janten putra anu soleh. Sing janten putra anu tiasa babaktos ka ibu ramana. Sing janten putra anu berguna pikeun bangsa nagara jeung agamana. Sing diajar ngaji. Wah, kitu Gusti. Wayahna Gusti Prabu kedah mancen tugas nyandak hiji karaman anu ayeuna di bumina Bapa Suryana sareng Ibu Atika. Candak we anggel hulu atanapi babantal simbol Gusti Prabu micen hiji karaman sanggem moal Gusti. Iya. Tah wayahna Andika Grabrol miang boncir tang nyandakeun eta anggel hulu. Wala kahadala dewek deui wae nya Kang. Wayahna urang tugas batur aya henteu nya Bapa Suryana. Assalamualaikum Bapak Suryana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Atika. Waalaikumsalam. Punten abdi nuhunkeun anggel huluna. Mangga. Wah. Punten. Gera bukakeun pantok kasalamatan pikeun diri kaula. Wala kahadala. Tak kumaha lalabahan Andika boncir. Sae Gusti. Tak
ngan ukur kenging anggel hulu Gusti wayahna urang etang-etang anjang sono ka Bapak Suryana sareng Ibu Atika kabur banyak kabur wah sieun anjang mah wah wada kadieu sei syukur bagja kumpayangan rahwana dasa muka Andika bisa lepas regencatan gunung saudara-saudari nanging Andika mal bisa lepas udina udagan diri kauda rahwana wayahna Andika kadah milu balik jengkal iya pinata ibatan kaulah kadah milu jeng Andika lawih hade kaulah ngabalik bangkit jadi babat rahwana apa kon wani barang aku iya orang wani dening apa kue lanang aku lanang ayo orang agot bagalang mati satu payun dan terpinanya ayo batur orang perangan batur walakah hadalakah dia silai binatang wah syokah dia ya syok wah walah Gusti aduh ampun Gusti coba wah modar silai bocil wah iya syok walah dobat Gusti iya binatang gerak cangkalak diri kau lah iya rahwana adios ya wah wis pina stiker sayang widi mapag baya wis ora kena temungku tutup lawang si kota. Oke, hadirin yang berbahagia, demikianlah satu sajian atau sebuah dari Putra Kencana. Nampaknya cukup sampai di sini dulu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Kami yang bertugas mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan Permio.